سيدنا محمد. Lamun dina ilmu thariqah mah kafir teh opat. Kufru zahir, aya kufru nafsi, aya kufrul qalbi, aya kufrul hakikat. Lamun kufru zahir mah gampang, jelema nyembah lain ka Allah kufru zahir. Geus ketika teu nyembah ka batu, ka patung, kufur teu kufur berarti cak zahir. Naik wari kufur nafsi ulah aya ngaku. Segala rupa ge kapan nu Allah teh Rabbul Alamin. Ketika maca alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tentu ka Gusti Allah teh anu mangeranan alam, nu ngabogaan alam, nu ngurus sakabeh alam teh masya Allah. Urang teh ulah aya aku-akuan. Ketika urang aya ngaku boro-boro kana naon ka diri urang bae diaku, urang moal diangkat jadi wali. Dedeleuan urang tetep dunia panganten bae. Sebab aya kufur tete disebut kufur nafsi. Nomor katilu aya kufur qalbi. Kumaha eta? Di jero hate urang loba ta'alu. Di jero hate urang teh kapan ieu teh dijieun aya 9 sumur. 9 sumur aya nu nyieun 7 sumur. Di sumur-sumur eta lah kurang kudu dibersihan. Sumur dunia, sumur makhluk dan lain sebagainya. Tak ulah ngarentet di jero. Ketika aya sesuatuan di jerona termasuk kufur cek ahli thariqah, kufur qalbi. Urang salat tapi inget ka warung kufur. Cek ahli thariqat. Sing ade ulah salah. Engke sia ceramah kufur deh atuh bang ditalian sia. Cerita tarekat ya cerita torekat taduan takbirat torekat lain zikirna kos kituna. Ketika orang Allahu Akbar ingat ka warung, ingat ka jabatan, ingat ka manusia, ingat ka motor, ingat ka mobil, kufur loba jasa disebut kufrul qalbi. Ialah anu bakal ditata ku ahli thariqah mah tah zikirna, tah tafakurna, tah muraqabahna nya. Teu ulah datang ka kufur. Lamun urang geus bisa kufur zahir mah emang henteu, tinggal kufur nafsi. Dua katiluna kufrul qalbi, kaopatna kufrul hakikat. Urang bisa tidinya, urang seuri di luhur. Jen ini eta mah. Mana tuh bareng di luhur ini beneran. Mulai engke lamun geus bisa nelekos gitu sagala rupa kadeuleu, sagala rupa katembong jelas tajali di dieuna ge tajali teh ebre waqa'a ihat tajalli jelas. Jadi jelas geus jelas. Mulai urang lamun engke ka hiji lembur ka ambe ku urang aya walian ya di dieu ye mun aya solihinan aya solihin coba tangan haji solihin di mana ge. Terus jangan ngobrol batinnya lantaran sarua itu tersep dunia batin urang tersep dunia nu tersep dunia jeung nu tersep dunia ngahiji. Urang mah hirup keneh itu geus maot pan itu teu maot sarua bae maot oge zahir ge hungkul teu maot pan hakikatna mah ngahiji. Ngalaksanakeun metode-metodena ngaleungitkeun kakufuran nu opat kufrul zahir, kufrun nafsi, kufrul qalbi, kufrul hakikat. Iyalah make metode jang kufrul zahir mah geus jelas aya ilmuna ilmu tauhid tinggal ieu ta kufrun nafsi ieu nu ditata ku ahli thariqat anu bajuna baju tasawuf naik engke ka kufrul qalbi supaya di jero hate ulah bari segala rupa naik ke ka kufrul hakikat datang orang tamat urang seuri sorangan urang geus seuri sorangan merenung engke ge salat aja beda ge kadeulina salat na ge lain deui kumaha teteg salat teteg mun diuk teteg teu edeg.